darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Mentek ke santri mah model cek ulama, santri mah model, ka modelan naon? Mimiti dihina, ke masantren teh dihina, di ortodok. Ned, jadi ke mana? Mondok aing mah. Zaman internet mondok. Pikir ku otak sia tuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet da aing meureun. Segala mah ke samping, kopeah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu haju eureun mah santrena kandas tengah. Tapi lamun dek dibere pituduh ku Gus Jaji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal Gus ya. Tegar ta berarti ta si Juned tegar si Juned mondok bae tapi datang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teu balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh Ned mondoknya gitu datang ke zaman iraha sia eureun mondok woi teu zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha mah mondok eneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa kuari mah aya muludan nya titah jadi MC waduh mulai geus tah kadenge je sejuna teh tah jam saan ngomong nanya kebeneran kori nukunyana disebut teu datang karena kori tidak datang maka saya akan menggantikan kori tersebut MC ongko kori ongko sakadaitnya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura harus para jasa beres cak masyarakat Jabisan ya eta si Juned tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata teu datang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa Ned waduh maknya MC kula kori mubalik geus eueuh atuh ayo geus jan akan jadi mubalik Masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batuh kade kudu ngahina teh ji si Juned eta sasadanya sakumaha kotok jalak budak kabari mah dihina barang tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui tad kamana tad sial nya cek si Juned dek pondok sia tad geus tad dah bari di ustad tapi ngahina kene tetep pondok nih geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancit kopeahna pokona kepala KUA meleh megunya geus legegna geus aya sorban geus nancep di dieu Masya Allah mulai geus parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan aduh dararatang ka imah bapana Juned aya nya gegeran dikawinkeun teu atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah toko lain di mah ku lagi aya ti lokal luar maksudnya aku dan atuh teu bisa leumpah sial cak si Juned deh aya laku kos itu aing aya deui nu belah ditu di Juned aya ji ini umur sabaraha asal geus tanyakeun umur mah berarti mengarah geus aya 2 genep mah ka 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena
nyana mah kamu mana dituntun bae sia cek julid teh ka aing ayeuna keneh wae aya deui datang nah Junid aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aja kuari jadi lurah eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junid aing dikawin nganu kolot deui bae mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideungna herang kapoe ngan tetap si Junid ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanna teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih boh so amat ye teh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge itu diajak susah mah engke atuh barani saja aing ge susah ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amin magahan jurunia lain deh dek nyeun pondok lah tihang awi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teu kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu lobang geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kuna disumbang ku lurahnya mah embungeun dah moal maju tetep bae aing mah lain maju cak sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wada gas ulah dipake tah kiai kos kitu ieu manya kiai sok kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun kita mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus angkaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad nanya ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba omong padahal manjana ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantep dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah ieu salah ieu mungkus kieu mah ieu mah teri jokos kieu mah biasa ini tuh jadi ustad mau kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh moal eleh ja kiai mah beda jeung nu bodoh atuh
mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nanjin Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari maka karak ustad gua ringis bade ka mana yai ki pudoli ge kamari ustad gua ringis kiai geus ada geus kiai nya gua ringis asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk memanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC kade dokteran desa teka sebut kusni dokteran des Haji Fadil dokteran desan sia dipecat sia kuai tak kabur dah jelema atur dokteran des bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa usul sangaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama Bapak Ahmad anjing kieu eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae baca Quran baca sholawat ngaji ku batur di ustad ke ih sebodo atuh jaing teh hayang ieu kamari ieu maka karek datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kemudian terus we ngaji malah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang babarengan tanjurkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayuh arajian ulah hajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim kena bisa maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak dages boga pilihan ya kula geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kenyataanna seperti eta mentak loba anu gregetan ka kula kajun aing mah digergetan kajun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranana ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjid
Masjidil Aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainama ana naimun baina rajulaini iz atani al-hadith. Dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, wabil khusus kasalah seorang zuriat Rasul, nuta asing deui di kalangan berbagai kalangan, terutama di kalangan-kalangan pengusaha. Lewi-lewi di kalangan preman, nyaeta Al-Habib Abdur Razak khariqun lil adat. Mudah-mudahan ku kehadiranana anjeunna di tengah-tengah masjid ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pinuh ku kucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oge ka Kiai Haji Jundan di Cikande, Provinsi Banten, lewat Tangerang seetik. Tungtung Tangerang lah. Alhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Kalayang lungsul mana, lungsul gali, ibar mana nyampe ke tausiah nakaulah. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun sakali deui mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Para qori nyaeta pesta asing deui Haji Mansuro terakhir Al-Ustaz Badul Wasit. Mudah-mudahan ku ayana dibacakeun Al-Qur'anul Karim, urang bisa nuturkeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para panitia penyelenggara PHBI, yakni
Isra wal Mi'raj junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kusim kuring dimulyakeun. Terutama Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Ismet Iskandar anu diwakili ku Bapak Kesra baheula mah kuarima jadi dina mental anu haju kurang mentalnya na. Alhamdulillahirabbil alamin hadir di tengah-tengah urang. Mudah-mudahan ku ayana nyana hadir di dieu mentalna jadi teger. Tambah semangat mentalna sehingga nyana ngadidik mentalna benar-benar terima setelah yana teruji di Al-Istiqlaliyah. Dina wengi ieu alhamdulillahirabbil alamin acara tahunan nu biasana diselenggarakan sederhana khusus ku masyarakat Sukamantri selama aya almarhum Abah Kula. Kabelah dieuna henteu diondang teu naon, makin rada ngagedean ge nu hadirna ari konsumsi nama meota. Tapi lain henteu maksud ngayakeun konsumsi lantaran konsumsina disundatan khusus dek ngajamu Habib Rozak doang. Tesana jangan bangun masjid. Nu mantak kajeun urang mah teu dahar ge Habib Rozak bae kena gupak habak. Alhamdulillahirabbil alamin nu padahal sim kuring mah geus direncanakeun khususna sim kuring umumna ahli Sukamantri lantaran geus ngundang dua mubaleg atuh moal nyarita moal mere tausiah. Tapi barang tadi diharewos saeutik mah kudu bae ya, atuh berarti saeutik bae deh ya tuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu direncanakeun ku urang takziman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan nu dina bulan ieu bertepatan bulan Rajab aya hiji sejarah anu luar biasa. Lain bae di Indonesia bahkan di mancanegara peringatan Isra dikembangkeun, diramekeun. Di tengah-tengah ngaramekeun peringatan-peringatan Maulid, Isra jeung sajabana, loba kelompok-kelompok anu mengkat mengantikeun kana Maulidan jeung Rajaban. Terutama di Indonesia ayeuna geus kadenge bae ku ceuli urang nu ngabid'ahkeun, nu ngaharamkeun dengan berbagai alasan. Nu dikucurkeun ti Saudi Arabia ka dieu. Nah iyalah nu mantak haju kula semangatna timbul deui yu urang Rajaban terdorong ku teguran-teguran masyarakat sebab kahareup bakalna ieu nu ngalarang perayaan Maulidan jeung Rajaban bakal nampak. Sebab geus dikondisikeun modalna ti Saudi Arabia melalui organisasi jeung partai.
Mungkin bapak-bapak ibu-ibu can nyaho kula moal kamere nyaho partai mana anu didanai ku Saudi Arabia nu di jerona ngaharamkeun jeung ngabidahkeun maulidan jeung rajaban ke bakal nampak mantak memeh eta nampak urang gedekeun sakaligus urang nyieun partaina lain P3, lain Golkar, lain PDI, lain PKB, partai muludan. Kan KPU na gitu narima ya. Tutup. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama nuku kurarek disampaikan ke Bapak Bupati, rasa terima kasih anu mendalam. Walaupun di mata orang Cikupa Pak Ismet Jore lantaran jalan gajrug-gajrugan, di mata orang mau Jore Pak Ismet lantaran jalana luar biasa hampir sarua jeung laut, di mata orang Pabuaran Makomo datang ka dieu ge mun teu bari sahiber mah teu bisa, tapi di mata orang Cilongok Ismet adalah Ismet. Jelek atau baik bupati kita yang telah memindahkan gardu. Jelek atau baik bupati kita yang pernah memindahkan gardu dengan cepat dari pojok tanah ke sini. Pemindahannya kurang efektif. Naon sababna? Saat eta eueuh jalan alternatif nu itu jeung belum ada jalan ini, jadi tergesa-gesa planningna diatur ku sekretarisna Amin Rais, jadi kurang bagus. Barang jadi eta gardu di dinya tah pas pisan horeng pintu he, jadi lamun ningali pas lawang aya gardu atau tidak etis mending kuburan sekolah mah di dinya daripada gardu mah kuburan mah teu bahaya, paling ge jurig ieu mah pan ngabeledug. Mendingan jurig tanu kaluar mending ngabeledug, coba ayo mending jurig kan atau emang potongan jurig kabeh. Nah sekalian aya wakil bupati, saya pribadi panitia masjid Desa Sukamantri khususnya umumnya yang sangat peduli terhadap lingkungan di sini, dengan pemindahan yang kurang efektif disadari bahwa ini adalah kesalahan kami. Tolong sampaikan ke Bapak Bupati pindah ke deui. Gitu. Catet eta sebab kacamatna teu hadir sieun ye, camat anyar teu hadir aya kan, kemudian Kapolsek anyar teu hadir, kemudian mana deui nu teu hadir ya, dan Habil teu hadir, walaupun jelas mah ai di luar mah aya kege muncul pas dahar pasti. Masalah sih, masalah hanya kebetulan iya aya putusan Pak Bupati secara formil dicatat, direkam, iya bukan suara saya tapi suara masyarakat yang dikeluarkan melalui saya. Jadi sakali deui ka Pak Bupati lamun hayang langgeng jadi bupati nanya teu kudu sabulan deui kudu pindah tanpa make oret-oret eta permohonan cukup bae ya wakilna duaan, namun teu disampaikan awas ngeuna. Yang pertama. Yang kedua, sangat terima kasih kepada Bapak Bupati yang tanpa oret-oret, cuma sekedar bisik-bisik, permohonan jalan telah dilaksanakan secara optimal. Mulai dari
naon gitu ngaranna pengurugan sampai pengerasan dan sekarang sudah di hotnik dicor. Bahkan aya tambahan ka dieu barang pemborong nadek balik bebeja ka kula Pak Kiai 2 hari lagi selesai. Saya mohon pamit bisi Pak Kiai keur eueuh. Ulah wakat kula can anggeus. Udah Pak Kiai udah selesai tinggal nunggu dicor kering. Enca, mana deui? Ieu pangecorkeun ka dinya. Sakjana tahu aja anggaranana aya pangcorkeun. Sakjana tunggu ABTB duit ABT-na jang ente, kuari mah tiheulakeun. LEDet dipangcorkeun gunana. Ya, tetap terima kasih nama atuh ka Bupati jeung ka pelaksana. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Cek ulah aja Bupati mah teu pantes jadi bupati. Teu pantes ja Pak Ismet mah, neulededeganana nya nama gubernur. Beneran ya? Le, Bupati mah Rozak lah, Habib Rozak. Kita mah kudunya jadi gubernur. Nele tanjagna, kepinteranana, jeung segala rupana nyana pas jadi gubernur. Entar sabenerna mah eta gubernur nu konde teh sakara. Ibatut, mending ganti bae ku Pak Ismet. Lah, kadangin kuatut mah enak aja lu. Gua berapa miliar habisnya. Saya sebodoh salaria itulah. Kita kahiji. Nomor kedua malam ieu urang rek nyaritakeun ta'ajub. Ta'ajub eta lamun dina alfiyah mah disebutkeun idraku umurin goribah khofiyatis sabab. Manggihan perkara anu aneh anu samar can kanyahoan sabab. Heran cek bahasa urang mah, cek bahasa Arab mah ta'ajub. Barang asup ka dieu lembur Cilongok aya masjid nu sakieu megahna heran. Heran amat sia eta masjid gede amat jeung megah can kanyahoan sababna. Ta eta ngaranna ta'ajub nu kos kitu. Barang geus nyaho mah sababna iza zahara sabab batalal ajab. Tanyakeun, emang eta nyieun masjid gede kitu jeung mahal kitu nang ti mana modalna? Oh, lain nang ti sasaha. Modalna ieu eueuh nang ti pamarentahan. Bupati ge teh nyumbang. Camat henteu. Komo ka polsek henteu we bakana. Eueuh nu nyumbang. Emang diulah tanah ulah kukula. Pak Bupati geus gabisiki ka kula pertama dek mere 500 juta untuk masjid jangan. Sekula ulah terus terang. Pak Bupati mau urusan jalan beta bidang Pak Bupati, masjid bidang kula. Oh nyana ge henteu aya. Maka nyana urusan jalan. Kula urusan masjid. Jadi ieu hasil musyawarah masyarakat Kampung Cilongok. Setelah musyawarah kemudian dilaksanakan dipasrahkan ka Gusti Allah, kula nu Allah, masyarakat nu Allah, dititah ku Allah, nyanggakeun ka Allah. Wujudlah sampai saat ieu di 80% menelan biaya 4 miliar leuwih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jerona ieu masjid perlu diketahui 1000 meter. Jadi lamun arasuk ngajajar neta adalah muat 2000. Luhur berarti 2000. Eta renggang berarti 4000 atas bawah. Eta keur carita renggang. Jadi lamun dirapetkeun asuk bangsa 5000. Lantaran lolobana emang sok hayang rarapet bae mentak dirapetkeun. Lamun terapat terbagus. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ta'ajub. Barang kurang ningali aya jelema di tengah-tengah loba jelema, awewe loba aya we nu geulis. Hiji bae. Main terang luar biasa. Masya Allah. Ai itu si juri apa setan udah. Ta'ajub garana. Ketika ta'ajub aya babacaanna maca subhanallah.
mun urang manggih nu geulik subhanallah walhamdulillah masyaallah ta eta paranti ta'ajub. Lamun aya jelema naik motor kenceng jasa set melebihi kapasitas ta'ajub da teh garana subhanallah walhamdulillah ta eta paranti heran teh subhanallah. Setiap manggih nu aneh-aneh geus teh baca teh naon subhanallah walhamdulillah eta lalagaan leutik mah dibacana. Tapi lamun ditimbang ke Kangjeng Nabi kalimatani khafifatani dua kalimat enteng alal lisan dibacana subhanallah walhamdulillah tapi sakilatani fil mizan berat ditimbangna. Lamun ditimbang dunia sabelah jeung subhanallah walhamdulillah sabelah beratan subhanallah walhamdulillah lain lalagaan. Nu mantap ku berat-beratna tilok dibaca. Berat. Mulai kuari mun manggih nu aneh baca subhanallah walhamdulillah. Hiji. Kitu bae geus lamun urang manggih nu aneh naon bae subhanallah walhamdulillah. Mantap aya kiai naik angkot, orang naik angkot ku hareup-hareup jeung si mbak make rok mini. Aneh kan bagi kiai mah cek nyana subhanallah. Cak nu saurang alhamdulillah. Teu salah eta ngan salah nerapkeun. Teu salah ngan salah nerapkeun. Aya dinu kitu-kitu teh mah tulah alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang si mbak ke rahmatullah. Nailah subhanallah. Lumantak lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi tilu ku subhanallah. Sebab aya 10 keajaiban di Kangjeng Nabi nu teu pernah aya di salian Kangjeng Nabi. Anu dinazomkeun ku Syekh Nawawi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad minhu dawaku falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yurazilluhu fi samti zufatani dan selanjutnya deuh mun ku urang dihartikeun saeutik bae lam yahtalim qattu Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi baseuh teu pernah ngimpi jima teu pernah Kangjeng Nabi mah maksum Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah ngimpi jima Kangjeng Nabi mah. Oh komusna urang mah aya ngimpi jima. Malah lamun teh mah resepnya saka awewe sok nanya ka kiai. Kok ulah dia nu nanya? Kiai aya jampe naon karanti ngimpi. Sia nanya ku nu kitu. Aduh, sopan biasa murid. Nanya ku hayang ngimpi ka Habib Rojak bae ta mah. Tapi aya babacaan ditulis kurang wasyamsi wa duhaha wal laili wasyamsi wa duhaha wal laili wal qamari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza taraha. Hiji tah sakitu bae tulisna. Ditulis deui di handapna ditulis wattini wa zaitun wa tulisina. Terus tulis deui di handapna walaili idza yaghsha bangsa lael-lael gitu tah. Walaili idza yaghsha di handapna kan nu moal dibere nu di handapna eta nu mahalna tah tulis ku urang di leungeun atawa dina kertas urang bacakeun urang hayang ngimpi jeung saha. Ya Allah ya Rabbi mari saha jadi bupati henteu nya namanya ngimpi wae jeung aing. Tiupkeun foten dan handapun anggal ujianana ngan moal didikeun ilmu-ilmu kos kitu mah moal kajen ku kumaha ge geus dipasrahkeun kabeh ka Habib Rojak. Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi jima lam yakalim qatu toha mutlaqan abadat sapanjang masa wa matasa aba
aslan ti mada zamadi. Teu pernah helai Kangjeng Nabi mah. Sugan Kangjeng Nabi kaciri, wah, teu pernah. Teu pernah hamuai Kangjeng Nabi mah tina salawat samasa teu pernah wae kajen kukumaha ge. Urang mah urang dek dieu. Nundutan, wah. Kangjeng Nabi teh nu mantak patut dibacakeun subhanallah minhu dawabu falam tahrub. Ka Kangjeng Nabi satu hewan teu pernah ngejat lumpat teu pernah. Kangjeng Nabi panggih jeung mau mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Kangjeng pendak sareng gajah mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Kangjeng panggih jeung ucing mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Coba Haji Pendi mun kapanggih jeung Meng. Dijauh kene Gus. Oh. Sebab naon ucing ge nyahoeun, Haji Pendi sok netrok aing caknya. Minhu dawabu alam tahu. Wa ma waqa'at zubabatun teu pernah kaentepan ku sireum, teu pernah kaentepan ku laleur, teu pernah kaentepan ku pite, teu pernah kaentepan ku rambetu. Nu sok nyakitkeun naon? Nyamuk teu pernah. Teu pernah Kangjeng Nabi mah teu daekeun atuh bangsa nyamuk laleur lantaran Kangjeng mah diciptakeun tina nur Allah. Nek kumaha nyakita atuh. Nek kumaha nyatut moal bisa. Eueuh Kangjeng Nabi katerapan ku laleur kaentepan ku laleur teu aya Kangjeng Nabi mah. Lantaran laleur daek eunteup sape kanu babauan di jero awak urang aya nu bau. Leuseung lalaki mah nu awewe mah 2 kali bauna. Nu mantak loba laleur. Tuh, Masya Allah. Nah iyalah, nu mantak patut ka Kangjeng Nabi mah subhanallah. Masya Allah. Bi khalqihi ka'amamin. Pungkur Kangjeng Nabi sami sareng payun. Kangjeng Nabi mah teu kedah ningali kieu kepengker teh. Da katingali ku Kangjeng mah aya saha di tukang teh apaleun. Ini mangsa Kangjeng Nabi keur salat berjamaah aya Abu Hurairah sumping. Abu Hurairah teh kurang ngajajarna kurang lempeng. Cak Kangjeng Nabi, hai Abu Hurairah, di hareup aya nu lawong. Asup ka nyahoan ku Kangjeng Nabi. Masya Allah. Asup Abu Hurairah, jajaran nu tukang masih kurang lempeng. Jajaran setelah Abu Hurairah lempengkeun. Masya Allah. Nu batal Kangjeng Nabi mah subhanallah. Ya khalqihi ka'amamin ru'yatun tabatat. Wala yurazilluhu isamsi zufatani. Kangjeng di mana mapah kasorot ku sinar panon poe eueuh kalangkangan. Naon nu dik di kalangkangan da Kangjeng mah nur. Eleh nur panon poe ku nur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Kangjeng Nabi. Wa qalbuhu lam yanam. Hatena teu pernah sare, teu pernah kulem walainu qadna isat padahal mata mah rajin nundutan. Kangjeng ge aya nundutan mah biasa, da Kangjeng ge basarun tapi walaysa kal basar. Beda jeung manusia biasa. Nu mantak lagu nundutan bae kulem bae Kangjeng Nabi. Tapi sanajan soca ieu kulem, soca ieu nundutan, manahna teu pernah nundutan. Apaleun bae. Urang mah sabalikna, mata beunta molotot, hate molor. Maka Kangjeng mas subhanallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura asruhu. Teu pernah katingali tapak Kangjeng kahampangan, Kangjeng kaberatan teh muka bumi teh beres kaberatan beres kahampangan nutup deui. Teu pernah sejarah eueuh sejarahna Kangjeng tilas kaberatan sareng kahampanganna katingali eueuh ti dituna Kangjeng mah maksum. Tanyakeun ka si Musodek. Ternyata kan ngaku nabi, coba modal apa henteu? Asana sok gede kieu bisa. Nah, lamun aya jelema anu ngaku nabi, heukeun ku urang, heukeun. Kan dia cak urang dia. Yang ngaku nabi bener, ngising coba sia. Aya tayan lo. Memastikan aya tayan, teu percaya aing mah gitu. Panya, aya nabi ngising. Oh, ti ditu na wali ge jarang ngising atuh komo nabi. Masya Allah. Kangjeng Nabi mas subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah indah Kangjeng Nabi. Katahu qad alata kauman idza jalasu. Di mana cali Kangjeng Nabi yuna ngaluhuran di balerea.
mun aya deui nu leuwih luhur deui Kangjeng tapi stabil Kangjeng di mana calik teh pangluhurna bae subhanallah katfahu qad alata qauman idza jalas tinggal wiladati sik ya zabi muhtatani Kangjeng begitu bro ke alam dunia parantos disepitan langsung ku Gusti Allah subhanahu ilah subhanallah numantak dina Al-Quran dijelaskan subhanalladzi asra maha suci Allah anu parantos ngaberangkatkeun di abdihi ka hambana nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laila ti peuting geus dicaritakeun taajub aneh numantak dina Al-Quran ge make bahasa subhanalladzi ladzi sote isi mausul isina masdukna da allazi teh isi mausul min syagil umum geus aya masdukna adalah Kangjeng Nabi Allah subhanalladzi sarua jeung subhanallah maha suci Allah nu parantos ngaberangkatkeun ka seorang hambana zahiran wa batinan awak jeung jasadna awak jasad jeung ruhna diberangkatkeun ku Gusti Allah ti peuting berangkatna ka mana ti mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wajib urang kudu percaya lantaran eta nas Al-Qur'an mun di lingkungan ieu di luareun ieu di mana bae aya nu teu percaya ka ti kalmah pulang anting jadi bae 5 tanya deui ku Kangjeng Nabi bari sabaraha 5 naik deui 5 ge ulah moal kuat teuing kudu sabaraha tuh pokona main ka diskon deui duh Kangjeng isina tuh ih ulah balik bae poh geus 5 atuh sabaraha moal amal 5 geus sakieu mah geus pasrah bae henteu teh Kangjeng Nabi teh mending balik deui moal teh Kangjeng Nabi Muhammad isi di balik deui mah lantaran cek Kangjeng cek Gusti kieu cenah nu 50 dikurangi menjadi 5 ngan umat Kangjeng Nabi mah di asri amsalihah hiji dibayar 10 berarti 5 kali 10 50 geus 5 sarua jeung 50 geus lah kusa kajian kumaha ge ditarima bae moal kuatin sia ge coba ge di Cikupa di pondok bakal loba ge nu teu salat mainnya ge coba ge bener kuari aduh Allah ya Rabbi Gusti tas asar lain di majlis asar naga henteu kapuri berduyun-duyun barang ditanya di puri asar jam 5 sia geus salat henteu urang mana teh sia pondok ya bener ya Kangjeng Nabi Musa nyawa wah sia jeung Haji Pendi atuh tadi bareng tadi jeung Haji Pendi teh salat ya 5 kita kuat Gusti Allah tapi urang mah alhamdulillahirabbil alamin iyalah urang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu masih seperempat jam ke jam 12 begitu datang Kangjeng langsung Kangjeng salib di batu lamun pernah ka Mekah kabayang Masjidil Haram Maulid Nabi Babus Salam ieu di dia aya batu calik Kangjeng di dinya subuh insyaallah begitu calik cak pikiran Kangjeng aing titah nyampekeun Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat sedengkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayaeun aing berangkat ka Masjidil Haram terus naik ka Sidratil Muntaha kemudian dengan 2 jam asana lah moal percayaeun keur ngalamun kitu jo Abu Jahal CS mad kenaon mad pugu ieu keur aya anu dilamun bangun pusing amat bad nyata eta wajalasa deui ilaihi calik diuk itulah calik diuk Abu Jahal gigireun Kangjeng nanya bangun puyang amat ya aya naon sih pugu tadi kula betes diisrokeun ku Gusti Isra minaina di mana ila ayen ka mana di dieu di Masjidil Haram teh ka Masjidil Aqsa ayo di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha
maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ka luhur langit, haji subuh-subuh kuari geus aya di dia. Berani teu ngomong kos kitu, kama hadastani ilaya lamun ka kulak naon kitu karena ngundang umat sekitar Mekah ieu. Ayo eta Abu Jahal giat luar biasa. Ya Bani Sakit, ya Bani Lu'ay, ya Bani Ka'ab, ta'alau kadariya. Aya nu edan ngomong ya. Kada. Oh, darata gog. Geus darariuk kabeh. Simpul, aya nu geus nundutan segala. Geus nelanjem segala. Cek Abu Jahal, mad, jelema geus loba. Caritakeun kumaha hadis kama haddastani. Caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula. Aya, caritakeun. Kangjeng tina batu langsung tatih. Dulur-dulur wahai Bani Ka'ab, kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu, kaula tadi peting kasih isrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratil Muntaha, kemudian kubailal fajri kula geus aya deui di dieu. Eta urang Mekah aya nu kieu bae. Ada Muhammad Isra aya nu kieu bae ya. Ada percaya enggak eta berbagai tingkah manusia saat eta Kangjeng Nabi nyeri luar biasa. Nyeri Kangjeng Nabi, ieu teh kan rasul, ieu teh dibere wahyu, tapi ketika dakwah teu langsung gegeraan ditarima ku jelema. Nu mantak urang ge lamun dakwah teh tenang wae, kajeun. Encan ditita balik pak ulah kabalik heulanan. Terus bae heulanan. Urang mah encan dibadugan, encan ditimpugan, encan diciduhan, encan dihina, kakarak aya nu ngomong kieu doang. Tersepun kala jelema ngadengekeun sia. Ulah aing momal deui ya. Ulah kitu ai dakwah mah terus. Meresep teu teresep sabada sia. Yang penting aing mah nyampaikeun. Kitu kuduna. Takakarak mantep Kanjeng Nabi kan gitu. Sanggeusna teu percayaeun teh. Ayeuna mah kieu lah Ahmad. Teh Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajeuna muncul Mut'im bin Adai. Cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu. Berita-berita maneh teh ieu teu sabaraha, teu percaya bae ngan teu sabaraha, tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana deui. Cak Mut'im bin Adai nu mantak langsung Mut'im teu kebal paeh kafir. Teu percayain dah. Abu Jahal nanya ke Abu Bakar, "Kar, aya naon? Mana percaya?" Cek Abu Bakar leuwih ti ieu tentang khabaris sama berita-berita langit. Leuwih ti ieu ba'idul min hadza. Kula percaya. Leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah. Tah nu mantak Abu Bakar boga gelar Siddiq. Lantaran batur can kahartieun nyana mah geus ngabenerkeun. Nu mantak riweuh atuh lantaran di luar konstatir, di luar jangkauan manusia. Khariqun lil adat. Teu kahartieun harita Kanjeng Nabi ngalalakon ka ditu, teu kahartieun dibenerkeun ku Sayyidina Abu Bakar. Sekitar Mekah 99,9 teu percaya. Nu mantak dijejeleh Kanjeng Nabi, dijejeleh Abu Bakar. Percis kos dijejelehna Gus Dur kuari. Gus Dur dijejeleh lantaran teu kaharti. Tenang we Gus Dur. Gus, di Lampung ada yang ngaku Nabi. Ya gak apa-apa. Eta ku enteng ngomong, nanti juga ada lagi. Kalem deh Gus Dur. Gus, sholat diterjemah boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Diterjemah daripada enggak sholat. Eta kan jawaban teu ilmiah, eta cek budak kuari mah. Teu ilmiah eta jawaban padu. Tapi jadi tantangan besar. Tapi kalem bae. Tuarapang kiai ka imah Gus Dur kabeh tentang sholat diterjemah. Cek Gus Dur teh buka dulu itu kitabnya cek Gus Dur teh, coba diusul fikih, dipikir-pikir. Yang jelas Gus, enggak asal kalau diterjemah, kan sholat itu dari Allah. Shollu kama ra'aitumuni usolli kata Kanjeng Nabi. Berarti kan harus sesuai bacaan-bacaannya juga. Iya, bagi yang bisa, bagi yang enggak bisa kan terjemah ya enggak apa-apa.
jago Gus Dur emang kumaha gitu. Mun aya Cina asup Islam kuari can maca Quran can bisa pan eta salatna make terjemah atawa lamun mau terjemah cicing salobana Fatihah bae atawa maca bacaan salian Fatihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba atuh Gus Dur teh ya Gus Dur hartina loba nu teu kahartina tah seperti eta Abu Bakar Siddiq ngabenerkeun Kangjeng Nabi teu kaharti tah. Tapi terus Kangjeng Nabi didesak ku manusia saat eta, "Mat, kuari kieu lah. Lamun bener-bener maneh ka Masjidil Aqsa, keun heula ka luhur langit mah. Kuari hayang nyaho heula Masjidil Aqsa. Tah, gigireun belah ditu aya naon, gigireun belah dieu aya naon, lawang Masjidil Aqsa aya sabaraha, jarak di Masjidil Aqsa ka gunung sabaraha. Ayo." Ditataan ku Kangjeng Nabi, belah kiri Masjidil Aqsa aya tangkal korma, belah kanan kitu kene hareupna kitu kene belah tukang disipatan. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa gunung kira-kira sekian meter. Lawang cek manusia cek masyarakat lawangna eta tara coba. Lawangna dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 lantaran henteu konsentrasi kan Kangjeng waktu di Isra teh teu ngitungan lawang kan. Teu ngitung pan, urang ge lamun nganjang pan dilok hitungan lawang. Ilok atuh malah lawang hareup teu nyaho. Lolobana lawang tukang kan. Ai arosok manyarahoan pugu. Tah, Kangjeng kebingungan didinya. Masya Allah, tak Kangjeng. Subhanallah, subhanallah. Wah, asana teter ya. Lawang pan, teu nyaho. Sedeket didesak sabaraha lawangna. Ayo cepat. Masya Allah, kersaning Gusti Masjidil Haram ku Gusti Allah Masjidil Aqsa ku Gusti Allah dideketkeun di payuneun Kangjeng. Wah, Allah karim. Kangjeng bungahna luar biasa. Cak Kangjeng, lawang Masjidil Aqsa belah kanan 1 2 3, belah hareup 1 2 3, belah kiri 1 2 3, kemudian belah anuna aya dihitung kabeh persis atuh kadeuleuh jiganan. Cak anu geus ka Masjidil Aqsa, ja bener cerita Muhammad. Bener jasa sama teu selesai 3 acat. Masya Allah dideleutkeun masjid. Atuh ulah-ulah Masjidil Aqsa dikahareukeun Kangjeng Nabi ge sakicep atuh ka Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa kaluhur sakicep pun cara sakicep mah tuh babari. Ulah sagede Kangjeng waliullah kuari ieu mah kuari teu kudu baheula kuari. Masih loba keneh. Anu dideket-deketkeun ku Gusti disebut ilmu poi. Aya inget waktu almarhum Abah kula Muriang parah luar biasa. Kemudian ayah Habib Toha almarhum datang ngendong. Cek Habib Toha, saya akan buatkan obat. Habib bahkan tepuguh nyeun obatna nya. Apa Habib obatnya? Kecap. Habib Toha tuh kecap sama apa namanya kecap sama cuka, cuman harus pakai jeruk nipis. Jeruk nipisna zaman ya bahagia singgih nyahun meureun jeruk ka Tanabang ka Serang kabeh neangan jeruk nipis saat eta sulit jeruk nipis hese lah jeruk nipis di teangan Serang Pandeglang Tangerang ka Jakarta eueuh tah harita jeruk nipis dikerahkeun santri kunaon tuh ya besok aja si Kabib tuh ada besok bener tas subuh teh mawa 3 eta jeruk nipis masih keneh nyak selakan keneh. Naona karena getahna aya daunan hiji dibawa. Nih, yang kemarin obat tinggal digituin aja jeruk nipisnya. Ini Bib dari mana? Ana dari Irak. Sanggeunahna bae tak ngomong dari Irak. Wallahu a'lam di mana nu jelas bener dideketkeun tangkal jeruk nipis teh. Cokot diramu punyana. Sahiji kecap sabotol, kemudian dicukaan, di jeruk nipisan, dibaca-bacaan punyana. Minum nih. Kalau habis ente apa namanya sembuh, kalau gak sembuh ya mati dan macam-macam Habib itu emang kasih itu potongan Habib mah tiba heula unik Habib mah emang ya nama kudu di museum bukan emang
diinum tak almarhum lak bari ucapan Wahab bin Toha. Masya Allah dengan cepat set eta asma hilang. Ya Allah ya Rabbi. Terus jalan memang ngagodaan teh bin Toha mah ka Abah teh ngagodaan ya cager. Alhasil cager we ngendong deui. Barang ngendong deui peting teh peting. Nyana lila di masjid, Abah mengaji di majelis, balik di masjid mawa korma. Saat eta lain cara kuari hese korma. Ana bawa korma tuh. Dari mana be? Sebentar ana lari ke Mekah dulu. Coba eta deket jangan Mekah. Ya Allah, ya Rabbi. Habib Abbas siapa Habib Abbas? Habib Abbas mau naik sepeda baik. Nah, bari terus gua berojak naik sepeda. Ngan bedana Habib Abbas mah sepedana tilok di kompak-kompaknya nama. Endahan dibengker bae kana mah. Make karet. Habib Abbas almarhum, almaghfurlah. Nah, ceritanya diajak ziarah ku Habib Toha, Habib Alwi, kabehan keur araya Habib Ahmad. Bib, kita ziarah ke mana? Keluar Batang. Oh, duluan aja ke sono. Enggak, kita bareng-bareng. Habib kan senang bareng-bareng. Enggak, ini lagi repot dulu. Udah kita bareng-bareng ke sono. Kan zaman naik mobil Austin kan. Duluan, ntar saya nyusul pakai sepeda. Mana bisa pakai sepeda bareng. Iya tuh, udah situ naik mobil, saya naik sepeda, kita balap yuk. Iya udah, balap ya. Eta mobil eleh. Mobil eleh set. Maju. Eleh mobil berhenti Allah. Aduh, salah Habib Abbas lain letik-letik jelema. Tah, karar itu. Nu mantak sing ada, Habib masih ada. Ya Allah ya Rabbi. Iji bangsa Habib Abbas pan diajakan itu ke mana ke Banten. Ku Habib Alwi, kita ke Banten. Enggak. Enggak kita sama-sama cuman pengen dihadiahin sama Habib. Naik apa? Ya naik oplet katanya. Ada perempuannya. Banyak atuh ya, banyak juga saudara-saudara kita. Kagak. Udah duluan aja ntar saya nungguin di sana di Banten. Naik apa? Ya naik sepeda saya. Enggak lah dari tanah Tihula naik oplet. Habib Abbas bakar kerek we di Banten. Itu darah rata. Ini Habib Abbas sudah ada di sini. Beb bangun. Lama amat sih. Masya Allah. Salah Habib eta lain Habib bae. Sahabat lamun geus diangkat jadi wali, Banten dideketkeun Salengkah. Di ke Mekah Salengkah. Nu mantap besi di Cikupa aya nu teh Jumat ulah diantepkeun. Rantai. Ditanya sia teh Jumat aing mah di Mekah buku Jumatna. Cabok. Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geus mengarah kana kesucian batin. Tentuna Kangjeng Nabi diusulkan ke Allah hirup-hirup, dilangsungkan ke Gusti Allah henteu sembarangan. Di samping maksum boga keajaiban nu tadi lam yahtalim qatuto, horeng Kangjeng Nabi mah awakna jeung ruhna teh suci. Lamun urang nyaritakeun awak urang jeung ruh beda. Ruh mah diciptakeun ti heula di alam arwah, urang mah terbuat tina taneuh pandeuri. Setelah orang diciptakan di rahmi ibu, kemudian ruh dicokot nu orang diasupkeun. Nah ieu ruh nu aya di awak urang tersiksa di jero awak urang selama awak urang ieu pinuh ku nafsu. Maka roh sebenarnya mah henteu betaheun di jero awak urang eta. Nah ieulah urang lamun nyaritakeun kesucian selanjutna lain saeutik waktu. Nu jelas roh urang bakal kaluar ti awak urang bakal kembali deui ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awak urang nama dikubur tapi tepat terjang selama hirup urang ialah anu bakal dihisab. Mangka sing hade nah mengarah kana kesucian Kangjeng teh gambaran, Kangjeng teh mirah, Kangjeng teh kaca. Urang selaku umatna nu geus dijelaskeun ku Kangjeng al ulama warasatul anbiya. Nah ieu terus warasah-warasahna teh anu suci zahir jeung batinna. Cara nyucikeun batinna ieu aya metode, aya cara tersendiri. Digambar awak urang teh ku guru urang, panyakit-panyakitna dikanyahokeun, deuk belah mana heula nu diomean panyakit sehingga suci, tidak penyakit, lamun geus suci penyakit batinna, urang bakal hampang awak urang, lempang teh hampang. Lantaran nu gerak lain awak perasaan roh urang salat
lain awak nu perasaan salat tapi roh, urang ngomong nu boga perasaan ngomong roh, zikir roh, lempang roh, nu mantak engke ge aya cak Gusti hayang cepet apa hayang lambat ditawaran ku Gusti Allah lantaran roh mah bisa apung-apung. Tah, tinggal urang nyaritakeun eta ye, beuki peuting ye, mantap ye, sugan teh balik urang halali berkabeh. Insya Allah asana ye balik bakal haliber lantaran berkat. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang ngahiji penceramah awal nyaritakeun hidayah, taufik jeung iman. Penceramah kedua Habib Rozak nyaritakeun carita asup ka sorga. Kula nyaritakeun perjalanan-perjalanan rek asup ka sorga. Perjalanan hirup urang kudu didasari ku taufik iman, taufik jeung hidayah. Kemudian melalui kesucian di akhirat urang bakal babarengan asup ka sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu urang ngahiji lantaran eueuh hartina papisah jeung paberencay. Kasalahan-kasalahan biasa manusia mah, tapi ulah dikembang biakeun. Ieu urang batasi kesalahan baik pribadi maupun urang jeung babaturan jeung tetangga, urang silih hampurakeun abeh urang maot malakal mautna kasep di akhirat da urang babarengan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara. Wabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana, ternyata fawajadna kaula duha. Kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sapoe, 2 poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki. Ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu, siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu, lamun tani masyaallah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna bi'al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting, tahajud. Begitu sholat tahajud Allah aku loba-loba jang orang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunali saya mabok tahajud 2 bae sholli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala Allah. Syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa. Salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkan ke jero kubur, masya Allah, cak batur, iya kubur teh poek ternyata caang. Nanya, Ki Basurudin nanya ke malaikat kok iya cang amat? Oh iya tahajud, masya Allah.
begitu Haji Pedi paeh kan poe nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud ulah sok tahajud cenah ieu penting teh ya wal penting tahajud tahajudnya karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail saang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tas tahajud sare deui subuh korban jam 7 ai tahajud ai subuh koboan usolli fardhu subuh koboan itu beres padi aya jelema nu kos kieu nya laye syakikil balki jaritakeun pawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ke surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas masya Allah karim kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata eta si kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 naon gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh berang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos gitu aya kene ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene oh kiamat lamun nu kos gitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus di nu kolot blon teh jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo
Quran teu dibaca jadi calotan mah Quran teu dibaca 10 tahunnya nyaloan akhirnya Quran poho boleh bejakan begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kulan hafizul Quran cilaka ya lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun pamajikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan mah ka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna ngus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sarerea nuanieun kan mandian nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salianti nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atuh pan ieu mah nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokona teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokona seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese nyaritakeunana seungit we jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan ku kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener aya nu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu untuk lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal paeh urang siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kucaritakeun jakuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikan tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orangna lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikan geus mangpaatna ja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka endeu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji qul huwallahu ahad 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta hiji nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna
nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub, nomor kedua dia al kubur, nomor katilu soal munkar nakir maca Quran, nomor keempat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim, neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodakoh. Ya Allah ya Rabbi, jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa doa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok nah, itu lain puasa do kos gitu puasa karena Allah. Ayo santri 7 penting puasa baik beh bukan lagi cabai rawit beh pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat puasa mazan sarwiti aing goblok cek sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teh kudu puasaan ku aing mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae tapi begitu diputarkeun Izqala Yusuf bae Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh abdi rindu cek teh mana Kang Pendi mana jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae sia ngaganggu aing bae ya Allah ya Rabbi. Nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sodako nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim. Nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga, aya anu kos manuk plek langsung datang, aya anu kos kuda sak datang ke surga, aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang, aya nu kakarake salengkah doa lekah gejebur iya jalan ke gejebur bagus tadi awal aduh keadaan ada kumaha tuh sodako Masya Allah can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat di saya hiji penny jajan orang malah mah zakat batur dicokotan aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid Masya Allah mawat tiis di jero kubur kan ditanya begitu ditanya maca Quran osok iya tiis daun tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid Masya Allah hanjakal teu AC cekna teh aduh lah kieu mah saya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sodako ya dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang Haji Pendi Haji kula ti kamari cang dahar saha ye tu lain dahar sia teu kuat coba lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing Masya Allah jelema
butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap atuh sanu hayang awewe kemudian nyana pemajikan geus ngusir tah ieu nasehat teh lain ceramah nu asli lama kumaha kebutuhan Masya Allah Karim. Nah iya ubur sirat kapanggih ku kisah kikil barhi ternyata 2 hiji puasa nomor kedua sodako sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkan orang ketika orang jadi jelema sugi kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu masjid mana nu can anggeus tetangga mana anu butuh ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok kira saha anu siap karo kemang haji pandiri tuh panjeun mah teh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon abatur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleun geus tah ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ka malaikat aya titisan kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi geunaheun jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima tolabna zilal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we gitu sia nayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku iman teu cak sapanas dan teu ceuk tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah patiresep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep dasa kana dunia ih waharat nah ieu terakhir
supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan aja yang ditolak, tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge. Masya Allah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah